1, 2, 3. Alah, Kela yang kacai ya. naon atuh yang korek. Aduh, aing ngaganggu ieu mah ngaganggu mat. Sakadeng mah ngaganggu mat. Ka mana teh modal ya kieu atuh aing mah tong salah sia bos euy. Tong salah kumaha. Anu modal bari ngarokok sok burut tah. Manya, hegan urang osok ngarokok ya. Bari ieu. Teu burut. Teu alhamdulillah Teu rumah kumaha. hayang nyaho. Heeh, bul rut. Eta burut. Urang mah baheulanya lamun jekolot teh cenah lamun cenah usaha teu meunang ngarokok. Yo budak keneh mah teu meunang atuh. Tapi urang mah euy teh eleh gele teh jeung kolot. Sok ngarokok ti leutik keneh. Sok urang sok ngarokok. Kalau pas ngarokok kan sok pa kamar mandi kan Mun hayang modal teh beri udud. Henteu hayang ngarokok ya mah. Hayang ngarokok. Hayang ngarokok urang teh sok pa kamar mandi eta kolot. Ojo nyahoun. Ngarokok meureun. Udah kaciri meureun ngebul atuh ngebul meureun. Masa ngarokok? Apa teu ngarokok cenah. Wah, cai aman aing ngarokok bae. Mun kolot curiga ngebul. Ngebul atuh Jograk ke parotanya. Anjir ruas aing teh. Sia eta ngarokok henteu pa cenah. Nah yang ngebul cenah. Di mana-mana ge podol anyar mah ngebul. Anjing bau dah. Eta mah euy bos, urang kamari keur megat angkot. Megat angkot aing kieu we dalila megat teh tatrojol teh awewe geulis. Awewe geulis? Aing urang baru Wah, langsung ceng hareup teh. sakieu tah makan teh. Sakieu pas turun teh usad asuh kitu-kitu dah murid. Ada urang jiwana nya heuh kumaha urang mah poksang jiwana poksang urang mah poksang gitu. Sok atil tuh diomongkeun teh. Diomongkeun teh. Aing urang tadi kieu we pas nyamperkeun teh. Neng. Entong da asal kahanap cek urang teh. Soalna pan neng ngeeta teh ceng hoyong katinggal ku batur ceng seksi. Moda euy ka urang malik sia. Nyarekan eta? Lain. Nyamperkeun. Kop atuh hayang neleh mah. Deui kitu kata. Aing langsung kitu we eta nyarekan. Urang mah ngarti euy nempo iklan ayeuna nya. Naon iklan naon? Sok aya namanya iklan sampo ditinggalikeun nya. Oh aya artis iklan sikat gigi dodol dikitukeunnya kan sabun kan sabun digayakeun sabun eta kan kieu. Tapi anu aneh mah urang menaon iklan Softtek. Wah, ngapa jeung aneh sarua kitu? Aya tapi keheuleunan lalajo teh nya. Ya kumaha? Iklananya can pernah ningali meraktekeun makena. Ya atuh.